Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, tepang dangu deui sareng simkuring Mang Oleh dina dongeng Sunda. Neraskeun dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode kagenep. Mugia ieu dongeng teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeberah kana mana. Yo pemirsa, urang dangukeun seserengan kumaha jujutan carita nangenan Jaka Suhanta episode kagenep ieu teh. Mangga. Sanggeus ngadenge si Jaka Suhanta ngomong kaos kitu. Yen manehna menang pancen dititah kuno jadi indungna menta iwung ka manehna nyaeta ka Abah Juhro. Bah Juhro rada kerung tuluy pok ngomong, oh jadi si teh budakna si Niningnya. Suka teh lain budakna Nining. Ai kitu mah tuh masih kene baraya ieu teh. Kerejang. Yuk. Cek Bah Juhro anu tadina beungeutna barangasan teh robih aya nama. Jadi katempo jadi ngabageuran lah ibaratna mah tadi mah keur panas-panas napanon poe ayeuna mah jadi ieuh. Tah gitulah paribasa nama. Si Jaka Suhanta henteu nurut. Dititah ku Abah Juhro teh titah diuk sisieun manehna. Abah Juhro kerung tuluy pok ngomong deui. Jaka, diuk. Kencangan. Dan ngecadok di dinya. Dia ngomong ya Abah ya. Cek Bah Juhro ngomong deui ka si Jaka Suhanta. Moal dina naon kitu Abah. Terus ieu nang bedogna. Cek si Jaka Suhanta hadon nembak kawas kitu. Mana teh bari jeung teu gerak saeutik oge gitu. Teu ngejat tina nangtungna. Ngadenge si Jaka Suhanta ngadon nembak kaos kitu. Bah Juhro nyakakak bari pok ngomong deui. Balagog. Manya. Hasil aing teh kan nyaklan bedog. Manya sieun kudu nyaklan bedog deui. Ya. Kadir. Jog di dia. Golodog boro. Cek Bah Juhro bari nepak golodog sisieun manehna nu masih keneh kosong. Teu heureun lah ibaratna mah kitu tah. Si Jaka Suhanta asa-asa main teh. Sieun aya apa campur main teh. Da lain tanpa alasan. Bisi ngaheureuyan Bah Juhro teh. Tapi da kumaha nya? Lamun teu nurutkeun kana omongan Bah Juhro supaya diuk sisieun Bah Juhro mainna bakal moal meunang anu dipike harap ku diri manehna. Nyaeta iwung teh antuk nama si Jaka Suhanta teh bari lembang launan rada ngatayap gitulah. Tungtungna mah gek diuk sisieun Bah Juhro bari dua pingpingna teh dihijikeun kawas panoja diukna teh. Bah Juhro ningali pingpingna si Juhro, pingpingna si Jaka Suhanta kaos kitu. Tuluy seuri deui. Ai sia teh jalo atau bikang, manya ge diuk teh kaos kitu. Nangkot sia teh. Nakere teh. Nu bener atuh sila diuk teh sila. Boro. Cek Bah Suhanta bari nepak tak-takna si Jaka Suhanta. Antuk nama si Jaka Suhanta teh nurut. Diukna jadi sila. Terus gitu Bah Juhro teh ngomong bari tadina manehna nyaklan bedog nu keur diasah. Ayeuna mah geus nyaklan bako anu rek dihurungkeun. Bari tetanggahan Bah Juhro teh nempo kana langit. Tuluy
ngalia gede kasih Jaka Suhanta adipok ngomong kumaha inung maneh teh jang nining teh cager cek Bas Jufro nanyana enak mah jadi lelei kasih Jaka Suhanta namang apa kenaan kita bah nyalain we atuh ya mah nanya we ya mah apaanan masih baraya ieu teh urang teh ada teh nyangka sugan teh selain teh lain budakna nining coba tiba heula atuh ti harita apa ngomong si nining teh nya eta teh si lain teh budak manehna moal atuh ku apa disentak kos tadi rek hayang ngalas kumaha yung teh jang sok we ngalas sing loba yung moal dicarekan moal ngan omat eta ulah nincak pepelakan awahnya kadenya cengek anyar melak tuh jeung tomat bonteng mah geus katempo lah kade aja lain sieun kana ora itu lamun sieun mah atuh wah barabe atuh cek Bah Jufro bari rada imut ngomong pas kitu na teh teu seueur bah yung nama asa cekap nawe bah kanggo rencang sangut aya rencangna teh bah ya tadi tos we ti pasar Jaka teh bah sekarang si emak ngagale bang bo ada sarang laja nah ayeuna nya ka dieu we pamit tadi ka dieu heula terus engke ka pasarna beli lami bah terus beli tos arwih nu di pasarna jadi Jaka teh tadi ka pasar we heula kan tapi heula kana caket gitu eta orai mah tadi saudara bah orai ngasoak we sieun we bah cek si Jaka Suhanta bari garo-garo teu atuh kana pipina ngomong kaos kituna teh ulah sieun nyang orai mah tah atuh nyieun tah kai rada panjang mun arek tah aya ja aya kai tah rada panjang dihanapeun teh anak kolong tak tingali anak korodok cek Abah Jufro bari tutunjuk leungeun katuhuna teh kana kolong kolodog Jaka Suhanta tuluy ngilikan kana hanapeun kolodog nya bener aya kai rada panjang tapi Jaka Suhanta teh henteu nyokot eta kai ngadon nembak kaos kieu ya sebah tak ada nyanak dia ada tapi di ditu ge aya meureun nyabanya kai mah bisa aya orai wae mah nyabanya cek si Jaka Suhanta nembak kaos kitu aya jang aya nah eta we bisa lah kan selain teh ngalah iung nah kai nu leutikna nya nyieun we atuh bisi manggih orai mah dikoerkeun balangkeun gitu bisa pananyeun kaina bisa eta teh make blok teh geus bisa can ngecek Bah Jufro bari rada nyerenge nanya kitu na teh nah biasa bah sakantik kan teu ahli geus atuh kitu mah jong atuh bisi kaburu jalan tuh tingali geus ada poek tuh mega teh geus ada hideung jong jang hampurannya tadi abah rada sesentak awajangnya cek Bah Jufro bari ngusapan sirahna si Jaka Suhanta mohon bah nya bah ya nuhunnya cek si Jaka Suhanta tuluy nyepeng leungeunna Bah Jufro suntangan gitu nate nya jauh bah nya assalamualaikum
Waalaikumsalam. Jadinya jang. Ya tak kuncina kade. Cek baju ro bari tuluy tungtungna teh merekeun kunci gamblokna si Jaka Suanta. Sanggeus meunang kunci gamblok. Antukna si Jaka Suanta teh ngaleos ninggalkeun buruan imahna Bahju ro. Ngerek ka kebon Bahju ro rek ngalayung. Teu lila si Jaka Suanta teh geus nepi deui ka tempat anu dituju. Nya heueuh. Jarak kebon Bahju ro ti imah Bahju ro tepati jauh teuing. Ngan ukur aya kana 200 meter. Nya tepati jauh lah. Tepati ti Yunani ka Baghdad henteu. Alhamdulillah sampai. Tapi hujannya kudu kuat-kuat Cek si Jaka Suanta bari tangga lempo langit katampo mega teh geus. Nah, kitu geus warna abu-abu pas narek hujan. Tadila sup sanggeus gamblok dilepaskeun teh. Sup asup ke kebon. Untungna pas geus nepi kana tangkal awi. Pas rek ngalayung pisan, eueuh anu dipikeun ku si Jaka Suanta teh. Eueuh nu ngaranna oray teh. Nah, ai bala mah aya, tapi tepati bala teuing da kusabab kebona sok dibersihan oge ku Bahju ro. Sok disapuan gitulah, dibersihan. Jadi teu diantep bala gitu. Unggal 2 poe sekali pasti dibersihkan. Kasup rajin Bahju ro teh di lembur Cimorongko teh. Petani teladan lah, tukang tetanin anu hedet pokokna mah. Teu lila iwung teh geus diala si Jaka Suanta. Teu poho diasupkeun kana karesek anu tadi jadi wadah boang bodas jeung laja. Sok diasupkeun. Si Suanta ngalah kabeneran ngan aya 2. Jadi antukna nu dibawa teh ngan 2 iwungna teh. Alhamdulillah balik si Parhujan cuk celak nih, aduh mudah-mudahan teu kabur ngagebret. Cek si Suanta ngagerentos nanti kaos kitu bari tuluy rada ngagidik ninggalkeun eta kebon Bahju ro. Teu lila oge si Jaka Suanta teh geus keluar ti kebonna Bahju ro. Teu poho digamblokan deui pagarna teh. Kusabab lamun teu digamblokan bisa aya nu babangsat kana hasil tatanen Bahju ro. Nah, matak digamblokan kitu oge pastina mah. Teu poho balik deui si Suanta teh katen Bahju ro ngulangkeun tulah gamblok. Cuk salam pamitan deui ka Bahju ro tuluy ninggalkeun padumukan Bahju ro. Rada bunga hate anu dirasa ku si Jaka Suanta teh ayeuna teh leumpang rada ngagidik sanajan bisi kahujanan tapi da kusabab mainna ayeuna mah geus teu kudu aya nu dipikasieun. Boh kitu tina oray, boh kitu oge tinu boga kebon Bahju ro. Da geuningan Bahju ro teh si Jaka Suanta teh karek nyaho yen Bahju ro teh masih keneh baraya ka manehna. Sajajalaneun si Jaka Suanta bari hahariringan lagu Armada maena teh. Teu nyadar yen dina jarak 30 meteran deui teh dihareupeunna teh aya 4 jalma anu harita geus nyokot duit manehna. Aya barang geus deukeut hampir kana 10 meter katempo ku si Jaka Suanta teh. Eta jalma teh anu geus nyokot duit ka manehna teh
kawas anu geus taki-taki geus nungguan bari beungeutna teh anu opat jelema eta teh pating sarenge ngage beungeutna barangasan eueuh cerah-cerahna gitu lah beungeut barang ajulan Jaka Sukanta ngagebeg mahna teh kumaha ya teh erek balik deui teu mungkin ieu jalan hiji-hijina lamun hayang balik ka imahna kitu pamikiran si Jaka Suhanta kumaha ieu teh nya adah aya si eta deui kumaha ya aduh pamulangan aya keneh cek si Jaka Suhanta agar entus nakaos kitu antuk nama kusabab cuaca geus teu merean atuh da geus rada cuk celak Jaka Suhanta daek teu daek nya antuk nama hayang teu hayang main age kudu ngaliwatan eta opat baragajwa karek gerek ngaliwat geus jarak aya kana 6 meter nu opatan eta teh geus nyarampeurkeun ka manehna anu katelah opatan jelema eta teh gorombolan si Ojat nu anggotana teh si Aceng, si Ado jeung si Engkus. Mah panggih deui euy. Menang deui teh ieu mah ya lah. Jeung si goblok di panggih deui euy. Cek si Ojat. Di gedungna ti gorombolan eta bari nyapak tak si Jaka Suhanta ngomong kos kituna teh. Tapi beungeutna mah mencolongna ka anak buahna. Jaka Suhanta ngadadeg bari waktosna sep pamiasa cek urang tuna heula ngeunaan Jaka Suhanta dinten ayeuna ya anjing insyaallah urang tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh dina katerasan ngeunaan Jaka Suhanta juah hapunten pisan kana samodaya kalapetan simkuring utamina mah karena cariosan simkuring masih kena ametiran pemirsa ampunten abi mah teu sami sapertos anu senior tong disamikeun mohon ampunten misalnya ya wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga